Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang mitra-mitra sadayana penak deui sareng Kang Arit dina acara dongeng Sunda anu nyanak judul Cinta Ditolak Dukun Bertindak seri ka-38. Kamari teh nyaeta nuju nyarioskeun dina seri ka-28 di Bumina Paherman. Supados teh nyang kolong tingkana waktu sumangga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Der anu kajero imah teh nyata anu kajero imah Pak Herman teh Pak RT Aki Juned Mangoo Rahman anu saterusna sararea ngobrol nyata ngabahas kumaha terusanana. Tak pasti masalah ieu bakal aya buntutna. Pang-pang nama pan sitarang eueuh nyaeta kabawa ku angin teh. Jeung duka kumaha nasibna ayeuna sitarang. Lamun secara aturan logika mah yakin sitarang geus moal bisa kapuluk deui. Itu keur ukuran logika. Sabab awakna pan geus sidik katempo dadana tutung. Warugana mah geus sidik ripuh jeung ruksak jabak kayan kapiuhan. Di bawah angin lamun ti beubeut ti luhur kahandap geus kabayang kumaha gemek awak sitarang. Intina mah anu pasti Paudil bakal datang kadinya, bakal nanyakeun sebab si karun bakal bebeja. Sok sanajan dina masalah ieu mah sitarang anu salah, sitarang anu nyieun masalah bibit rurujit indung rurusu. Tapi tetep ari masalah bener jeung salah mah nya hasilna teh kudu hasil tina kesepakatan sararea. Teu bisa wakamonis itu ari pandangan Pak Herman mah bobohan. Pak Herman mah jalmana bijaksana tur pendidikanana luhur. Pok Pak Herman nyarios, kumaha tos kieu Pak RT? Tang tunage Pak Udil bakal datang ke dieu, bakal nanyakeun intina mah seluk-belukna cek kasarna mah nepikeun ka anakna eueuh. Tah ayeuna mah ari urusan kieu mah geus saranahna urusan pemerintahan. Nyangakeun we ka Pak RT kitu cek Pak Herman. Ya urang terangkeun we apa adanya. Cek kasarna mah Paudil nampi nuhun, teu nampi terjadi masalah. Dalamun manehna rek make jalur hukum
eta anu dipenta kuring mah yang urang layanan we geus sidik manehna anu nyieun masalah kitu cek Pak RT. Estuning Pak RT mah teu ngarasakeun seber. Pak RT teh ngarasakeun sieun. Sabab Pak RT boga prinsip yen salama ieu anu ditempuh nu dilakukeun ku manehna jeung ku Den Rahman geus sesuai jeung aturan. Kapan geus jelas-jelas si tarang mah anu nyieun karieuhan jeung kaonaran. Eta nepikeun ka si tarang kabawa angin. Pan eta mah ceuk kasarna teu apal angin ti mana ciptaan kumaha teu apal. Da nu ngesidik-sidik mah tadi ge warga anu aya di kampung daeuh kaler pan matak kajadikeun masalah bakal jadi mamala. Dan untung we sakitu ge warga masih disalametkeun. Atuh ngadenge kitu mah Pak Herman meuni atoheun. Pok Pak Herman nyarita, "Oh, nuhun atuh Pak RT. Nuhun ari tos kieu mah jadi ka abdina ge egreg. Teu janten beban teuing," kitu ceuk Pak Herman. Pok Aki Juned nyarita, "Nya ari ti Aki ge kitu we Pak Herman. Oge ka Pak RT Mang Oo, oge ka Den Rahman. Sesuai jalur we urang mah. Lain nganu harti cek kasarna mah arek mumujukeun kana teu bener. Ngan intina tangtu anu ngaranna Pak Udil moal cicingeun," kitu cek Aki Juned. "Ya pasti ki, pasti eta mah ari Pak Udil atuh saha cek kasarna mah jelema pangbeungharna pangberatna berat ku harta padari made kuring mah berat ku dosa," kitu cek Mang Oo bari nyengir. Jang Oo mah geus rupa-rupa wae. Keun bae ari masalah dosa mah da aran hirup di alam dunya. Matak urang kudu daek istighfar ge kitu. Pan ari ku istighfar mah saeutik-saeutikeun meureunan bisa kaimbang eta dosa teh, kitu cek Aki Juned. "Ya, ari kuring masa bingung ieu teh. Cek ieu cenah lamun kieu dosa teh bakal leungit, cek ieu bakal anu bener nya. Malum ari kuring mah jalma bodoh," kitu cek Mang Oo nanya ka Aki Juned. Urang mah tong nyebutkeun itu jeung ieu ulah pipiluun kana urusan nu maha kawasa. Anu penting mah pokok dihara di alam dunya mah tekad ucap jeung laku lampah geus we sakitu, teu kudu riweuh. Dari masalah ngaji kadinya mah pas sebagian cenah lamun urang ieu dosa bakal dihapus, bakal dileungitkeun. Padahal geus jelas-jelas pan aya keteranganana. Sanajan urang nyieun dosa segede siki sasawi pasti bakal kapanggih jeung bakal dipertanggungjawabkeun. Kitu deui mun urang nyieun kahadean. Sanajan sagede siki sasawi bakal aya timalanana.
tah kitu mata kurang mah tong jero teuing ngomong masalah agama bisa salah kitu cek Aki Junaid. Nya Mang Oo keun we lah anu urusan eta mah aya anu alina. Sok ayeuna mah bari ngararopi tiris pan kitu saur Pak Herman. Atuh tuluy sararea ngobrol ngaler ngidul. Ngobrol teh nepikeun ka waktu subuh. Teu karasa aku ngobrol mah. Ayam jago geus mimiti raeng kongkorongok yen nandakeun peuting rek kaganti ku beurang. Palebat ti belah wetan geus mimiti. Bijil awapi lemuran anu tiis nyecep kana sungsum kana balung tapi sanajan tiris oge matak jadi sehat kana awak. Atuh tuluy sararea ka masjid nyaeta rek ngalaksanakeun salat subuh. Malahan mah nu jadi imam nage Rahman. Da Rahman sarua ngilu dina obrolanana ti mimiti nepikeun ka beresna. Waktu terus nyerelek teu karasa geus kena kana wanci jam 8 isuk-isuk. Rahman pamit ka Pak Herman jeung Ibu Herman. Sakalian Rahman rek wawartos ka Mama Kiai Mustofa kana naon anu geus kajadian di eta tempat. Atuh Pak Herman jeung Bu Herman oge Neng Siti nya tadi nama nyarek mun tiasa mah cenah teu ibak heula di dieu tuang heula di dieu. Kewe ka pasantren mah jongjon. Malahan bilih bade istirahat heula sabab capek atuh sapeuting teu peureum. Tapi Rahman keukeuh sabab Rahman hayang gerak ngabejakeun naon anu kajadian. Anu saterusna Rahman tuluy indik ti bumina Pak Herman nyaeta nuju ka pasantren. Sanepina ka pasantren Rahman langsung nuju ka Mama Kiai Mustofa. Rahman uluk salam ti lebet aya nu ngawaler. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh geus puguh kitu mah anu saterusna Rahman asup ka jero bumi. Kasampak Mama Kiai nuju kaleresan. Aya malahan mah Mama Kiai nembe beres salat duha. Solongkrong Rahman nyolongkrong sasalaman sabari kitu teh suntangan gap ku Mama Kiai ditampanan. Pok Rahman nyerita, Mama, aduh hapunten anu kasuhun abdi ungi teu tiasa uih kumargi aya masalah aya perkara anu kedah dibereskeun kitu cek Rahman. Kituna teh Rahman semut tungkul teu wantun neutep rarai Mama Kiai Mustofa.
Oh, teu naon Rahman, teu naon. Anu penting mah hidup ayeuna geus salamat, aya dina pitulungna Allah. Tinggal urang muji syukur ka kersana dat margi tanpa pitulung Allah cantang tuh hidup bisa mulang deui. Gitu saur Mama Kiai. Mama Kiai siga nutos apal naon anu kajadian atawa anu tumiba ka diri Rahman. Bobohan Mama Kiai mah hiji sepuh linuhung, hiji sepuh pimpinan pondok pesantren. Intina mah tos pada arapaleun ka Mama Kiai. Lain masalah ku apal ilmu pangabisana, lain sohor ku ilmuna, lain sohor ku kurona, lain sohor ku dawahna. Tapi jalma ajrih segan ku Mama Kiai Mustofa teh ku prilakuna, ku sopan santuna handap asonna. Teu oleh manggut, teu oleh ngahargaan ka sasama eta anu jadi pengaruh keluar. Pokoknya hari dina masa tingkat pangatina mah hari Mama Kiai Mustofa mah geus jelas. Mohon Mama anu satrasna ayeuna abdi kedah kumaha. Kitu cek Rahman. Sabab cek pamikir Rahman yakin ieu masalah anu kajadian jeung sitarang bakal manjang. Ayeuna mah hidup kudu leuwih ningkatkeun dina ibadah, dina katakwaan kanu maha kawasa. Sabab naon anu geus kajadian ka diri urang eta teh bahan tapak kuraneun. Contona lamun urang diomongkeun ku batur, urang kembali deui we meureun. Eta dosa urang sok ngomongkeun batur atawa pernah ngomongkeun batur. Lamun urang tegenah ku batur, mungkin urang pernah ngategenahkeun ka batur. Sabab ngaran urang hirup di alam dunya walau pasti na masalah kasep. Ngan sakurang-kurangna urang berusaha menghindari tina masalah. Pang nama masalah anu teu dipikarido kuno kawasa. Pang nama masalah anu matak ngarugikeun diri batur. Tah kitu we ari ti mama mah. Tong loba jadi beban jeung pikiran. Intina mah sakabeh anu katarima atawa anu kajadian ka diri urang keur bahan tapakuraneun, keur bahan introspeksi diri urang. Kitu
saur Mama Kiai. Nyariosna estuning panjang lebar masihan pituah ka Rahman. Intina mah Rahman mah nya keluarga nya andalan Mama Kiai Mustofa. Sabab Mama Kiai ge tos aya program keur kapayuna keur nuluykeun jadi pamimpin pesantren teh anu aya dina pikiran Mama Kiai mah nyaeta Rahman. Oh, mohon Mama, insyaallah ku abdi daestukeun naon wejangan-wejangan ti Mama kitu ceuk Rahman. Ya syukur. Tah ayeuna mah sok we kacai heula tuluy tuang ke urang tuluykeun dina ngobrolna. Sabab Mama ge aya pirobrolan nu leuwih penting kitu saur Mama Kiai. Eta ka Rahman kacai atuh tos dipiwarang kitu mah anu saterusna Rahman nuju kacai katambah memang awakna sakarareunang ya Rahman teu kaburu mandi di Teneng City. Pangpangna masa teu pararuguh we cenah lamun rek mandi di ditu. Beres dicai Rahman tuluy tuang saberesna tuang nepangan deui Mama Kiai. Harita Rahman tos aya payuneun Mama Kiai. Pok Mama Kiai cumarios. Kieu Rahman, Mama aya picaritaeun anu kacida pentingna. Kahiji Mama rek nurunkeun hiji ilmu da ayeuna mah hidup geus waktuna narima. Ari nomor kaduana Mama rek ngabahas masalah walimahan. Nyata masalah walimahan hidup jeung Neng Siti. Sabab waktu teh ngan sababaraha poe deui urang teh kudu geus persiapan kitu saur Mama Kiai. Oh, mohon Mama mangga abdi mah ngiringan we kitu ceuk Rahman. Rahman atoheun yen manehna rek dibere di ilmu. Padahal mah doa-doa jeung ilmu mah sabarna mah ti harita ge ku Mama Kiai tos dipasikeun ka Rahman. Ngan ceuk kasar macan dibejaan keur itu keur ieuna. Tah, masalah ilmu mah dari kalimah mah ku Mama geus diturunkeun ka hidup. Man hidup engke penting ku Mama nya urang ijabkeun mun ijabkeun mah urang rekeskeun mun rekeskeun mah urang serepkeun mun serepkeun mah jeung ku Mama rek dibejaan naon-naonna kalimah nu mana jeung keur kumaha keur naon kagunaan jeung mangpaatna. Tapi wayahna dina penyerpan teh engke we
waktu tengah peting. Lain naon ari tengah peting mah bakal leuwih husu, bakal leuwih tenang. Kitu saur Mama Kiai. Oh, mohon mangga Mama. Kitu ceuk Rahman. Waktu terus nyerelek teu karasa geus nincak kana wanci peuting. Rahman geus siap-siap rek narima ilmu ti Mama Kiai Mustofa. Atuh pas jam 12 peuting teh sanggeusna Rahman ngalaksanakeun salat tobat 2 rakaat, salat hajat 2 rakaat, terus dikir. Rahman dibawa ka hiji leuwih, eta leuwih khusus keur paragi nyirepkeun ilmu. Jeung baheula Mama Kiai nuju diserepkeun ku guruna nyaeta di tempat eta. Dari Mama Kiai mah pesantren teh neraskeun nu janten guruna sakaligus nu janten ramana. Intina mah dina waktu peuting harita sakabeh pangartian diturunkeun ka Rahman, anu geus dibejaan, anu acan dibere deui. An saur Mama Kiai, anu penting mah urang kudu bisa ngajaga perilaku. Pangpang nama perilaku tina hawa nafsu. Sebab ari hawa nafsu eta nu bisa jeung bakal nyilakakeun. Pangpanama dina ngendalikeun batin. Kunci utama mah bah dina itu dina ieu oge. Lamun urang geus bisa ngendalikeun anu hiji eta, insyaallah naon-naon oge bakal bisa kaatasi. Gitu saur Mama Kiai Mustofa nyata mere wawadi ka Rahman. Mitra-mitra sadayana cag Rahman sareng Mama Kiai Mustofa urang teu heula di handeulem sieum, urang tunda di hanjuang siang. Paragi nyokot ninggalkeun. Ayeuna urang malikan deui ka si Kardun. Si Kardun sanggeusna rada jauh ti imahna Pak Herman. Reg si Kardun ngeureunkeun motorna di sisi jalan. Bari kituna teh mikir kumaha carana hayang nulungan nu jadi sobatna. Anu duka teuing kumaha ayeuna dina nasibna. Sabab katempo pisan tadi ku si Kardun. Komo basa ningali mimiti utah uger ku getih. Dadanan pin katutung geus kitu pan dibawa ku angin kaluhur kawang-awang. Si Kardun mah geus teu mikir kana alus, mikir teh kana goreng we. Yakin cenah si Tarang bakal perlaya lamun ningali ku waruga mah dina kayaan. Aduh, kumaha aing geus kieu yeuh? Kumaha nasibna si Tarang nu jadi sobat? Jeung kumaha aing nyarita ka juragan Udil? Pasti
Juragan bakal ngamak jeung Chef Waktosna.